lamun budak geus disunatan teu diweuhkeun ka Allah ka Rasulna ulah waka di akhirat eta budak bodoh ngagusur indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna ayeuna geus loba beja teu saeutik kolot mulai nyarari hate ku anak-anakna anak iya make nanya anak saha anak manehna ya orok jadi hulang-hulang tadi aku ku indung orok jadi mikir atuh aing anak saha anak iya ku katep-katep teuing jeung aneh jadi indungna nu cadel aneh dikatep dilajat dimenak dikotok diembe kabeh tai absen aya puyang bapana ngagoak anak iya anakna hidang bisa ngajawab anak iya pada hari Minggu kuturut aya ke kota nya budak tengah penting dibere lagu eta lain sare jadi molotot mikiran hayang kira poe Minggu mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran eta ngadidik lagu jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua itu kan lumayan matematika itu 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua ge bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat moal beh barang hakan lumayan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih katirisan engap katirisan leung nu seragam mangeuna tega ya tega jadi teu mere jaket eta teh sadajan dilajeng nyunkeun bangku digentos bae lah bangku plastik sim kuring yang menjadi engap menyot asa nyileung-leung benten ieu manageun ya tuh di luhur teuing ieu teh sekalian panggungan di gunung di ditu jadi nyiksa aing yang udang kering disiksa ya ku si Dedi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم فإنهم مخلوقون بغير مخلوقين. وقال شيخ تاج الدين السبخي: والشكر المنعم واجب بالشرع اللهم هداية للصواب. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring dihormat, kunaon protokol dipayunkeun sabab Syazab Mubarak moal naik-naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol makana diheulakeun eta nepi ka isuk kuring diimah we di ditu moal ngaji-ngaji. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana anu sami dampa hadir di haflah mubarakah anu sangat dimuliakeun tur diutamakeun. Kunaon para ulama, para kiai, para asatid dimuliakeun, diutamakeun? Maaf, urang moal apal Islam jeung eusikna, urang moal kenal ka Allah jeung ka Rasulna, urang moal nyaho ibadah, moal nyaho ruku, moal nyaho sujud. Lamun syariat teu aya nu ngeunalkeun Islam jeung ajaranna ka urang langsung melalui pesantren, melalui majelis taklim, melalui madrasah, melalui pengaosan-pengaosan, lewat lisan para ulama, para kiai, para asatid. Hakikat hidayah taufik ti Allah anu tos nancepkeun cahaya iman jeung Islam dina hati urang. Hakikat aya perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga Islam ti Mekah nu sakitu jauhna dugi ka dusun Pahing, desa Sukamukti. Padahal urang pendak jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi, can pernah nguping suanten Nabi, can pernah. Tapi kunaon dina hati urang nancep rasa iman cinta sakitu hebatna ka Nabi. Wasilah sababiah aya perjuangan para ulama, para kiai, para asatid anu geus nyampikeun Islam ka urang. Hakikat hidayah taufik ti Allah. Leres teu? Leres teu? Termasuk ayeuna urang ngariung di dieu. Jujur da ceuk nafsu mah mending di arimah ieu teh. Pono geus 3 poe di Gararawe. Ngabantuan si Dedi. Beda wajah-wajahna ge. Wajah bayareun wungkul. Awas ya Dedi. Bisi ngabring nararagi. Ya Allah ya Rabbana, ieu teh cara rape dulur baraya teh. Hayang nama ngarahuh di imah. Termasuk ibu-ibu jauh-jauh hari dit ka dieu da ceuk nafsu mending di imah. Yang non ini ka pangajian ka tiris-tiris. Pan iman hudang dina hate. Tuh mempengah jijono ngayakeun pangajian. Ayo berangkat bro. Peperiheun saminggon antara hadir. Cicing di rumah sa cicing. Di rumah saminggon antara hadir cicing. Ulah luak lieu. Eta mencurigakan kitu ngaranna. Atuh syahriah antara hadir. Tuh nu hajat ngayakeun pangajian hayu milu hadir. Ceuk iman, ceuk nafsu ulah. Mending kene sare di imah reureuh. Iman ngajawabkeun bae tunduh oge tetep rek milu ngaji. Cenah bari ngaji bari tunduh sare teu masalah.
mentak tong aneh di pengajian sok anu sare tong aneh eta geus kebiasaan biasa bae teu kudu riweuh teu kudu anu geus tararunuh masare bae ban kuring meresep lamun kuring ceramah nu hadir kabeh sarare berarti kuring balik teu kanyahoan nu penting si Dedi ulah sare eta nu penting bahaya si Dedi sare lain masalah amplop lain eta bisa di TF eta mah urusanana berkat eta kardus urusanana sebab trauma pernah kuring ceramah 2 jam balik lengoh teu babawaan atuh panitiana sare riweuh pan eta geus Dedi cicing dirinya Dedi bisi sare si Dedi iman anu meunang cek nafsu ulah yang naon siang ngaji mending cicing di imah kalapar-lapar mending cicing di imah malapar tinggal ka dapur iman maksa berangkat cenah lapar ingat nu hajat ngejo aya apaan aya eta ditutupan keneh buang geus kosong aya keneh aya pece tenang aya terus itu ibu-ibu langsung luak di kena meja makan keheula aing ge encan tenang alhamdulillah jadi iman anu meunang apal kana hikmahna tolab ilmu bakal dipanjang umur digampangkeun rezeki nu halal berkah jang bekal ibadah ti saha ti penyampaian guru-guru urang para ulama para kiai para asatid berarti aya jasa batur ieu teh leres teu makanya yuk kita belajar menjadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Sing bisa nyeun jasa ka batur ulah pinter ngadaharan jasa batur leres teu makana atuh panggih jeung guru jeung ustad jeung kiai di jalan kirang bara atuh mere rokok nanya-nanya atuh ieu panggih jeung ustad jeung guru ngaji di jalan meureun nanya-nanya acan bahkan panggih di jalan mending ngabalius siga panggih jeung Bang Emok aya di dieu gitu Bang Emok aya di dieu teu ayanya teu aya but aya nu ngaku alhamdulillah atuh panggih jeung kiai kirang barananya ieu mah boro-boro ngabalieu sieun panggih jeung musuh ya Allah ya Rabbana punten ibu Pak hasil didikan para ustad para kiai anak-anak kurang di pengajianana jadi saroleh jadi ahli ibadah akhlakna mulia lamun geus aya santri meunang ngadidik kiai ngadidik para ustad di majelis di madrasah di pesantren jadi budak ahli ibadah jadi budak anu soleh jujur indung bapana nu kabawa mulia ti heula leres teu indung bapana nu kasebut mulia ti heula anak saya teh meri rajin ibadah meni pasehat maca Qur'anna akhlakna mulia anak si Edi nu disebut cek masyarakat teh kumaha eta si Edi ku bisa mamagahan anak pajarkeun menang si Edi eta ustad nu ngadidik nama teu disebut-sebut tapi giliran aya oknum ya punten ya mah oknum santri goreng akhlak belegug bedegong sombong maaf indung bapana teu kabawa goreng tapi kiai nu jadi guruna kabawa goreng santri ti mana eta mun sombong biasa kiai eta ceuk kiai aing teu mais teu meulem giliran goreng kababawa makana kunaon santri baheula loba nu jadi ulama besar santri-santri baheula loba nu jadi kiai masyhur sabab santri baheula mampu ngajaga akhlak ngajaga nama besar no jadi guru nah eta menang ridho tinu jadi guru hirup di mana bae eta santri bakal manfaat yang maslahat pikeun umat gitu sabab ngahargaan sanad keilmuan makana pentingna santri eta kudu mampu ngahargaan sanad ngahargaan guru laulal isnad laqala masya moal jadi kiai moal jadi santri lamun teu boga guru teu boga sanad
sasanadna tuh guruna di mana di pesantren makana ulah ngagogoreng guru ulah mutuskeun silaturahmi ka guru bisi teu manfaat ilmu eta penting ngahargaan guru ngahormat guru teh sakalimat anu disampaikan ku guru tong sakalimat sahurup nu disampaikan ku guru ka urang jang nyampurnakeun doa nyampurnakeun amal ibadah maka itulah orang tua kita urusan akhirat bapak urang di akhirat guru teh tak doakeun para ulama para kiai guru urang nu area di dari khususna ieu sing diparanjangkeun yuswana ditambi-tambi sehat walafiat tambi-tambi barokah ilmuna tambi-tambi milik rizkina tambi-tambi istrina nyatu kudu riweuh biasa bae antara ya dan tidak ya amin tidak cicing itu nini di pengkertos calang ngaprek amin teh jadi kunaon eta biasa kagok neuleuna ieu lalaki satuju bari luak liuk sieun balik dicakar meureunna ibu-ibu satuju rek henteu rek satuju atuh sia teh nunung tati setuju nah si Asep can naon geus ngabahas nu kitu ulah nyalahkeun si Asep ulah nyalahkeun kiai pan aya parentahna ti Allah maca ayat Quran teh ulah diliwat atuh geura fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa tah eueuh apal bari calangap tapi kunaon sia make izin kana ayat eta tapi Asep kan teu sapotong eta ayat lamun mampu adil seuk lamun teu mampu adil hiji ge cukup leres teu lamun teu adil hiji ge cukup mampu Asep ieu mah opat oge berarti Superman eta lalaki ieu mah rek 3 Asep gentleman 2 Asep real man laki-laki nyata ieu mah hiji we Asep diawet-awet cemen eta mah aing ketuana nu can kawin-kawin no comment ya Allah hiji ge cukup lamun teu mampu adil bo tuh rada maksakeun ngajawabna ge dan nek ka aing beureunan bo tah kita tuh semangat kedua nu terakhir lawaka daripada kuring turun ceramah di luluh nini kurang doakan ya para ulama para kiai panjang yuswa sehat walafiat berkah ilmu berkah rizki dipaparinan turunan anu saroleh tur solihah anu mampu teraskeun perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal alamin khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kersana Bapakku, ayah Pakku nah hadir. Mana Pak mana? Masya Allah. Aduh hampir patuker eta. Siga guru kuring di pasantren. Kitu wae sorbanna teh. Pakku Bu. Tiris. Geus teh dibikeun ka aing sorbanna. Doakeun Pakku sing sehat panjang yuswa amin. Jadikan pemimpin anu amanah. Khusus ka Sohibul Bait kersana Bapak Haji Jono beserta Ibu Hajah Acih mana Haji Acih teh atuh Haji Acih na aya di mana di rorompokna tebih teh dia Alhamdulillah ya acara tuh ujug-ujug terjadi tanpa melewati proses non proses nasib aya perjuangan aya pengorbanan perjuangan anak tos lami kersana Pak Haji Jono Kang Dedi ngondang Kasim Goring bahkan acarana berebet ngaji cenah bari ngabubungah masyarakat arek ngondang Kang Dadan
Dadan mana Sunandar Sunaria telepon buru-buru lah, telepon alhamdulillah tadi ge video callan yang sim goreng penting tadi main itu urut-urut manehna penting itu entak masih kene hanet ya urut bujur sinden ya hanet kene dadan alhamdulillah sim goreng asa-asa yang keluarga besar Abah Asep Sunandar Sunaria mau dadan emang rada rajin dadan asal jam 2 teu aya jadwal kemana-mana jam 2 tengah malam sok ngawea yang diajar ngebenahan babacaan ayat Quran rada rajin eta dimimiti Fatihah bah bisi salah tajwid mahrojna sok dadan ayo alhamdulillah udah rajin sukusum kuring sok di elingan ngawayang jatuh sok pembacaan ayat sing bener naon sababna huruf hijaiyah beda jeung huruf abjad huruf hijaiyah mah kudu bener pembacaan tajwid makhrajna naon sababna huruf hijaiyah lamun salah ngucapkeun makhraj salah harti bahaya bil ahdu fit tajwidi hatmun lajimun falam yujawidil qur'ana asimun hati-hati dadan nyawa rek diajar aya mah alhamdulillah rajin lah si ohang nu rajin teh si ohang jam 1 tengah penting wah rek setor ayat sih eta si ohang dadan setor ayat alhamdulillah ada rajin belajar kembali tajwid jeung terutama makhraj eta sabab penting makhraj Quran mah teu sembarangan diucapkeun bisi salah harti gitu alhamdulillah nuhun teh sok dakwahna etakeun keluarkeun dakwah tah dede kabejaan dedi teh jeung dadan kenapa ngan beda peuting teu naon dihijikeun besok atukeun amplop sabab boyang golek leuwih gede duitna aing mah leutik rumasa daeng teu moal gendang aing eling Haji Jono sia teh alhamdulillah eta perjuangan di samping perjuangan aya pengorbanan non pengorbananana harta tenaga pikiran ieu dikorbankeun harta dikorbankeun hajat ieu teh aya tenda aya panggung sok ieu gedena aya mubalik leutik percis tari make helm alhamdulillah pan ieu teh lain si Dedi lain nu batur ieu teh kameramen sagala rupa aya sound system sakieu hipuna aing kabawa ngeunah aya kieu teh biasanya masuk engap aing ceramah salona leutik tinggi sabaraha bu aing ge eleh harga ku salon aing ge geus curiga deui wae aing nah eleh ku beusi aing ge Dedi si teh mikir atuh Dedi aing teh jelema Dedi ulah eleh ku salon alhamdulillah harta dikorbankeun da lain nu Dedi lain nu Haji Jono nu batur ieu teh salon tenda panggung geuning dipasang di depan dibayar make hartana Dedi alhamdulillah harta dikorbankeun tanaga dikorbankeun dulur baraya tetangga milu ngorbankeun tanaga ngabebenah ieu tempat encan nu masak Masya Allah diisuk eta nu masak diisuk ti mah hah? Di kamari? Masya Allah jadi kanyahoan masakan basi disuguhkan ke aing atuh bieu cek si itu tuh di kamari cen pan jadi kanyahoan Haji Jono lain cek si Asep Mubarok lain cek si itu tadi masak di kamari berarti basi dikaingkeun tadi masak nu bener Jono nyiksi kana mah di kamari Asep masakna tadi gitu geus dijelaskeun tanaga dikorbankeun pikiran dikorbankeun
Dedi Haji Jono geus dak digdug pikiran anak. Komo eta ustad itu tuh Ustad Fikri mana tah? Nah Ustad Fikri aya keneh teh. Ka mana? Ustad Fikri eta nu nganter tah. Nganter Haji Jono ka Cikampek. Ustad Genut eta. Aslina orang Karawang eta. Alhamdulillah dan ibuna tadi di Kuningan bendernya Ustad Fikri tanya mana Karang Tawang mohon alhamdulillah cagat Mama Obah di itu Panti Dengklok asal nama alhamdulillah enak di dia dak digdug sieun Asep Bubarok teu datang ya Allah geus 3 poe ka tukang geus Dedi ongko Haji Jono ongko Ustad Fikri ongko nga-WA nu telepon nirungsing aing semua gering mikiran penyakit tadi udah moal jadi datang Jono moal yang tetega nempo Haji Jono infusan ge tadi dicabut melohor keun bae teu nanyakeun ge 3 poe diinfus ya Allah 3 jadwal batal kabeh dibikeunan ka batur milik batur hiji batur untungnya kararosom mau balik kosong wayahna meluncur ke Sukabumi gitu. Daerah Sukabumi hiji kamari teras daerah Ciawi teras daerah Cisaat Sukabumi wayahna berangkat dia ke diinpus kene pas mikir tadi isu piraku ieu ku gagal deui wae atuh aing teu boga duit mikirna mah kajirinya Jono aing teh eleh ku duit mah penyakit ge bener ayo we dibikeunan ka batur ku aing jadwal ieu geus lah cabut dokter ieu infusan rek ka mana Pak Haji Kuningan ya DP nangis beak ku aing era atulah ayo bismillah geus bismillah pada asar nyiapkeun mobil atuh panteup 3 poe ka tukang Dedi geus nyahoeun aing gering sieun teu datang ya Asep Bubarok sieun teu datang geus nga-WA wae geus kring deui geus pabeulit aing narimana Dedi kring bah ulah hilap 3 dinten deui Kuningan teu panjang ngabales atau aing keur diinfus leungeun isuk-isuk kering Ustad Fikri dititah meureunang dititah ku Haji Jono bah sonten angkat tebu sabaraha jam baraha we bebas pusing digitukeun ceun aing teu datang 3:30 beres salat asar nyiapkeun mobil cek supir bah jadi berangkat jadikeun ayo niatan silaturahmi jadi ubar insyaallah sumkuring makadinya bae silaturahmi jadi obat geus ku dokter geus diwasilahan cek tes ayi baterai sesa teh kieu Asep Bubarok bagian sesa teh panggung sesa mik sesa disebut acara inti nah anyar baterena tadi dikorbankeun pikiran dak digdug Dedi sieun Asep Bubarok teu datang sim kuring 3:30 geus siapkeun mobil ek berangkat ka dieu rek naik suku sabelah kana mobil kering Jono bah di mana posisi karak naik suku sabelah atuh kuring karak naik rek berangkat kana mobil geus kumaha deui ngajawabna piraku kudu dipoto mah suku aing jang bukti biur berangkat
Begitu nyampe ka dia Ustad Fikri bunga da eta nu dititah sieun dikekesek ku Haji Jono meureunna. Begitu turun eta Ustad Fikri tadi blek komo Jono mah tadi di dinyata ih di imahna salaman Haji Jono erak nyaho eng kalakuanana Haji Jono nyaho eng sifatna ieu mah Haji Jono teh resep nyium lalaki atau aing jadi korban pertama tadi. Jono Jono nyosor deh ulah sakali-kali deh Haji Jono nyium gitu ke aing aku geli tahu. Tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Pangajian, pangaosan. Ari pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis taklim maka eta sarua jeung jalma nu keur mapai jalan ka surga. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun dua dampal sampean menuju majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin amin. Reupeun imah aya rutinan ngajedog di imah teu init-init. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Salaki sia. Maaf lain jak ibu-ibu ieu mah lain jak lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mah ulah diomong. Urusan pengajian ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Daya kacape ibu-ibu mah. Isu-isu kayak pengajian hadir ibu-ibu mah. Belaan pagawean di imah numpuk ditinggalkeun. Cucian seusehan numpuk ditinggalkeun. Ke nyeuseum mah balik ngaji aya nu kitu aya. Tah denge pepen. Bahkan anu nekat ibu-ibu mah ke pengajian mah moal seusehan. Rek nyeuseuk kiai sia eta mah. Ye nu susah ieu wong-wong lanang. Lalaki nu susah. Entah kuring di Cikampek ngayakeun syariah antara loba ngondang bapak-bapak oloh undangan sebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh ngopat molor nu hiji batu ngobrol jeung karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 pinuh ibu-ibu majelis pinuh hebat kompak di mana-mana. Teu olok undangan ibu-ibu mah ngan olok kejo eta masalahna teu kop ngasongkeun kadaharan ka ibu-ibu teu ngitung menit detik ledis da minang kerak diasongkeun sehat hilang dari peredaran. Makana ulah aneh ibu-ibu mah balik ngaji tasna ngadadak lalintuh atuh panon mamolotot ka kiai merhatikeun leungeun sibuk ngatur sleting tas jauh liwat tewak bebeskeun sleting jeruk liwat tangkep dedetkeun sleting tapi ka piring panitia leungit ka bawah mun nyuguhan bapak-bapak mah awet dieu di jero imah dedi aya gigireun Haji Jono araya tapi Fikri araraya jeruk cau awet kararieu lalaki maluak lieu eta teh modus ningali batur meleng batur we meleng cau leungit hiji di kantongan di kantongan Ustad Fikri kira sok teu percaya kodok di kantong calanana pasti aya cau raja
Ya Allah, ayolah laki di mana-mana sok main kantongan wae. Tapi ibu-ibu mah leuwih dedetasna. Tapi tetap nu paling kompak di mana-mana ibu-ibu pengajian. Alhamdulillah. Sing sararehat paranjang Yuswa istiqomah amin. Ngan lamun ngajar ngaji, maaf ibu, adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah roceh. Kiai mah kiai dihareup ngabahas fikih. Nu duaan di juru ayo ngacablak. Milu ceramah ngomong-ngomong tiung batur. Lamun ngajinya bapak-bapak mah adem, tenang, sunyi, senyap. Tegandeng bapak-bapak mari ngaji dam halolor. Sabab bapak-bapak asup ka majelis luak liuk neangan tihang jeung tembok. Jang naon Asep, jang ngatur strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok. Lamun tonggong nempel kana tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun sirah tek. Damai bapak-bapak mangges. Ya balik ngaji moadah dir bae. Tapi tetap nu paling istiqomah ibu-ibu paling kompak di mana-mana sing paranjang Yuswa amin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, khitan adalah ibadah. Ngan ibadahna kategori ibadah nyeri. Sering ngejelaskeun ibadah cek budak santri kabagi 3 kategori cenah. Hiji aya ibadah dibarengan capek, 2 aya ibadah dibarengan nikmat, 3 ibadah aya nu dibarengan ku nyeri. Hiji ibadah dibarengan ku capek, naon Asep haji umroh capek. Sabab ibadah fisik. Aya tahun ieu anu ibadah haji di desa urang palurah di dieu paku. Na beda rongkap salamet sadananya. Sing mabrur roha sadana amin. Anu teu acan nasib sing dara nasib ye. Hayong tiasa ka ditu hayong. Hayong ziarah ka Rasulullah. Sing dinasibkeun saumur hirup sakalima atuh bisa ngarasakeun nikmatna sujud hareupeun ka Abah. Sing bisa ngarasakeun nikmatna maca sholawat di peuneun makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayong kana ditu hayong. Sing nasibnya tos dalalap tar acan. Acan atuh pantes teu init-init. Daftar. Daftar atuh daftar. Saya pan make duit aya nu gratis. Kasaha ka Allah daftarna. Nu gaduh Mekah Madinah Allah. Lamun cek nu boga kudu berangkat sanu bisa ngahalangan. Wale nu mampu ngahalangan saurang oge. Leres teu? Ulah naon ulah putus asa tina rahmatna Allah. Sim kuring adu rencang di Cikampek. Ustad ngajarna ti magrib nepi ka isya ngajar budak santri Iqra. Kan ku istiqomah nata si ustad alhamdulillah dinasibkeun ku Allah bisa hajian. Aya pekaryawan PT Pupuk Kujang Cikampek pensiunan. Ya Allah menang duit pesangon hampir 500 jutaan. Eta disodakohkeun ka si ustad. Ustad mending kade ibadah haji lah. Da kuring harta geus loba. Geus ibadah haji tuh lamun Allah geus ngadatangkeun nasib ti mana bae jalanna ku Allah didatangkeun. Pan eueuh nu nyangka si ustad keur cicing boro-boro mikirkeun ongkos ka Mekah aya ngaroko ge hese. Udah kolot santrina karoret di ditu mah. Di ditu mah. Di dia mati baheula karoret ka ustad teh. Coba ustadna tukang ngaroko deui. Di ditu mah ustadna ahli hisab. Sahibul asbaq. CS asbaq. Da dalilna kuat eta ustad. La ududa illa ma'a ududin. Teu sampurna udud kecuali ngareneng jeung jelema nu mawa udud gitu. Kitu. Boro-boro ongkos ka Mekah yang udud kita boga duit. Eta jelema dermawan. Ustad, KTP mana? Iya Pak Haji. Kakak, iya hajiannya. Diberangkatkeun hajian. Tatanggana kabeh kaget. Eta ku nasib hebat ya Allah. Ngadatangkeun jelema soleh, dermawan soleh. Bisa. Lamun geus Allah nakdirkeun kana hiji perkara, moal anu mampu ngahalangan saurang oge leres teu. Wala rodda lima qadaita. Moal anu mampu ngahalangan saurang oge kana ketentuan Allah. Cek Allah kudu nasib tahun ieu nasib. Batul 15 tahun nungguan daftar hayang haji. Si ustad proses ngan ukur 3 bulan.
ayeuna tos euy tos saji ayeuna alhamdulillah. Ya sebagian jalma bahagia tetangga dulur baraya milu bunga terbos masuk kuring milu bunga tad nasib nu teu disangka-sangka hebat milu bunga tapi nu izin bae aya nu sirik pidik teu pararuguh we ngocombangna teh tuh haji kosasih naon sia ongkos tadi kasih astagfirullah nah, itu mah haji mansur maksudnya naon halamanna digusur ongkosna tadinya ngejual halaman begitu mah haji wahyu naon sawahna payu mehna mah ongkos ka Mekah ngajual sawah kuring teh habis pikir ka jelema nu kitu atukeun bae da sawah manehna lain sawah sia nu dijual batu nu jual sawah sia nu riweuh mun itu mah Haji Nurdin naon nurut dinas mehna mah atukeun bae nu penting mah nasibna eta leres teh mun itu Haji Tower Aisyah Haji Tower naon maksudna mehna mah Kang Haji ongkos ke Mekah ngajual kebon dibeli ku Telkom dijieun tower duitna dipake ke Mekah berarti Haji Tower kuring teh habis pikir ka jelema nu kitu kumaha lamun aya nasib jelema ke Mekah tina duit ngumpulkeun ongkosna tina ngajualan pupuk kandang nepi ka bisa ke Mekah piraku balik teh Mekah jadi haji tai ulah kitu kabatur teh ulah coba diajar supaya berkah milu bunga karena kabungah batur bunga milu siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita leres teh diajar gitu batur bunga main anu nyengsol teu pararuguh hayang ka ditu hayang ke Mekah heulakeun daftar ka Gusti Allah ibadah capek eta teh sabab ibadah fisik geus mah ongkosna mahal ieu kategori nu kahiji ibadah capek haji umroh capek ibadah fisik geus mah capek ongkosna mahal resikona nyawa maka rek nganterkeun nu ka Mekah mirip sedihna asa rek nganterkeun nu maot mereka Mekah mereka baju bodas-bodas nu maot bodas-bodas mereka Mekah dicengcerikan nu maot mereka Mekah dialenterkeun nu maot mereka Mekah naik pesawat nu maot naik katil eta pesawat pribadina Katil Airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar nu nganterkeun mayit milu naik katil dasar yeun pan kuring sering ngajelaskeun satu-satunya pesawat paling seram di dunia adalah Katil Airlines serem gitu asep katil serem naon buktina bukti nu kahiji nu hirup teu hayang naik ulah RT kiai ge sieun teu percaya cobaan isukan aya kiai liwat rejeng gotong paksa asupkeun kana katil moal teu bejad eta katil diluluh ku kiai kiai ge sieun nu kadua katil serem bukti nu kadua nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna sabab langsung asup kana liang katil serem bukti nu katilu nu pernah naik katil can pernah gagal paeh wae ulah coba-coba naik katil tara gagal komon ini moal gagal Bu Pak katil teh serem sabab nu pernah naik katil langsung asup kana liang naon liang kubur makana ulah kajongjonan hirup teh budak-budak dunia nepi ka poho sujud poho ruku poho ngaji poho ibadah rasa rek salilana di alam dunia padahal sadar urang teh bakal ditungtungan ku maot asup deui kana tah hakikat urang teh Allah syariat urang bijil tina makana loba jelema hirup di dunia mudah-mudahan dunia nepi ka poho ka Allah seorang syariat nama ngabelaan garoblok pantas urang ke maot ke asup deui kana berarti kesimpulanna dari liang untuk liang menuju mana sekali liang tetap hidup geus deklarasi sekalian urang nyen partai anyar lah partai liang teu susah nyolok eta mah geus aya liangan tinggal cos
para hadirin, bahkan bapak-bapak balik ngaji di dia ke di imah tengah puting rek neangan ya liang panto imah ece piraku salaki sia tengah puting naik kenteng rek nanaonan dengar resep pikiran teh ampun. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ibadah nu kahiji kategori ibadah capek haji umroh, tapi sok sajian capek ongkosna mahal resikona nyawa aneh naon teh aya nu kapok euy ti ditu maka hayang ka ditu deui komo nu tajan atuh da kumaha teh nikmat neuteup Ka'bah Baitullah naon rek nu pantes disombongkeun ku urang maca shalawat di peuneun makom Rasulullah ingat kana pidauh Nabi man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati sing sajelma nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sarua jeung silaturahmi ka kaula waktu kaula hirup. Berarti orang ke Mekah ke Madinah lain jadi tamu Allah wungkul tapi sekaligus menjadi tamunya Nabi Muhammad. Nama Yunan Ka'bah Baitullah atuh jelas nemrang kana dada naon nu pantes disombongkeun pangkat disombongkeun eueuh nanaonan. Jenderal bintang 4 ketika tawaf ngulingan Ka'bah teu dipapake eta bintang. Lalaki mah kabeh seragam sarua, ihram kal mayit sataranjang seperti mayit, dua helai kain putih atas bawah, ihram namina. Da anu pantes disombongkeun eta. Kunaon ai balik ti Mekah kunan jadi sararombong, karak naik pangkat saeutik geus mau ngemung wauh jeung rakyat tu dihantam. Balik ti Mekah jadi sararombong, geus mung wauh deui jeung nu dihandap. Aya nanaonan urang teh karak ke kamari pan karak balik haji ting kumaha hareupeun Ka'bahna eta jelema hate teh balik teh ditu langsung di Borogod balik hajian langsung di Borogod aya pan kamarinya aya CS bapak eta teh ya Allah ya Rabbana tak kumaha ke dihareupeun Ka'bahna hatena jelema pasti tayos ka anu tos ka Mekah besok aya nu pantes disombongkeun jabatan teh aya nanaonan harta kakayaan nepi ka Mekah nanaonan di Mekah mobil Alphard anu harga 1,3 miliar di Mekah dijieun taksi urang karak boga apaan sahiji geus sombong ka tatangga mung nanya-nanya acan padahal babatur ge nyahoan eta mobil teh 5 tahunan kadenge teu na mengkolna remna jejeritan kredit beda ulah sombong kasep egi sombongkeun nepi ka Mekah eueuh nanaonan loba nu leuwih kasep di Mekah Saudi jararangkung Turki mararancung Libanon bararodas tak kuring ai ka Mekah sok teu pede leumpang di hotel Saudi jangkung aing pendek Libanon bodas aing geuneup Turki mancung aing saaya-aya keun bae nu penting mah liangna ka handap daripada mancung seukeut liang ka luhur musim hujan ngerebek mending syukuri alhamdulillah ya Allah geulis ek disombongkeun eueuh nanaonan di Mekah loba nu leuwih geulis loba aki-aki ti Tajong leumpang lempang nu geulis di sisi Masjid Nabawi di dalagor tarang kana tihang masjid ayo we maleng da loba nu geulis coba ya pamajikan ngagoak di tukang hakan loba anu kitu sering nyaksian kuring ting Bapak Pak Haji tos ka ditu ya Bapak tos anu ka ditu pernah tidak gor kana tihang aya jujur teh ayeuna ya Allah ya Rabbana teu bisa disombongkeun pangkat jabatan teh aya nanaonan paeunun Ka'bah karasa hinaana diri di dinya. Haji umroh ibadah capek tapi aneh teh anu kapok wih ti ditu maka hayang ka ditu deui komo lamun geus milu berjamaah Masya Allah geledakna suara imam kana hate canu adzan rasa anu adan di Mekah menyetrum kana hate di mana bae nu ngadenge kasedot lalumpatan marake semprani nu adan teh beda jeung di Cikampek jelema nu adan teh make semprani nu adan-adan nu molor-molor Cikampek mah di dieu
Mau diteruskan sieun kasalahkeun. Jadi itu masih gerebeg lalumpatan ke masjid. Masya Allah. Haji ibadah kategori duka hiji capek. Duka dua aya ibadah dibarengan ku nikmat langsung. Naon nikah? Nikah mah nikmat. Cecewe jeung kalimatna nikah nikah ena nikmat ina istu ningkatna karasa na aduh hakna haneut. Kumaha teu nikmat atuh panganten. Nu teu dina haram jeung lalaki jadi halal, nu teu dina haram jeung istri jadi halal, ya akan tingkahkeun aya walina saksina aya. Naibna penghuluna aya. Bahkan diresmikeun make surat-surat kepemilikan ditanda tangan hareupeun wali saksi eta surat-surat resmi. Aya SIM, STNK, BPKB, surat kepemilikan waktu nikah. Naon SIM surat izin menyolok. STNK surat tanda nurunkeun kolor. BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Aya komplit didinya. Nikah kategori nu kadua ibadah dibarengan ku nikmat. Nu katilu aya ibadah nu dibarengan ku rasa nyeri. Naon Asep? Di sundatan khitan. Di hitan teh nyeri. Tadi kuring ngobrol sareng si Abang panganten hitan. Abang gimana udah sembuh? Tinggal dikit lagi copot. Tadi ngobrol eta menan urut suntikan anak naon urut pemotongan anak sugan gitu. Jadi kering udah kering bah dikit lagi nanti copot. Awas ulah copot jeung huluna bahaya eta nu penting huluna. Pan beda nyudatan anak jeung baheula. Ayeuna mah sok lolobana estrada modern pan mah make suntik baal. Zaman urang disuntik baal teh baheula. Wah. bener ngalaman di keuman baheula mah di balong supaya baal keukeuh we da nyeri keukeuh bae nyeri. Ayeuna mah budak bisa action kieu segala rupa yang boro-boro kitu baheula panggih jeung naon anu sok nyunatan teh naon ngaranna baheula bengkong baheula mah bengkong nya bengkongnya bengkong naon baheula teh budak kajebeng mehna ngarongkong. Bapak sunat baheula. Asa panggijeng rampung baheula mah sieun. Pernah kejadian budakna di gandong ku bapana hayang kiih. Ka WC heula, pan baheula mah kiih teh bapak-bapak kolor porosotkeun, gantungkeun apa ku WC. Budakna diresotkeun, diecageun. Cicingnya abah rek kiih heula. Bapana ka WC budakna kabur geus make samping budak. Inuna gogoakan bapana budak kabur bapana luncat di WC budak-budak anakna da sieun jauh begitu benang ditangkep bengkong datang bapak sunat datang paraji sunat datang budak dilahun ku bapana make samping budak make samping paraji sunat geus kolot pikun salah ngodok samping anu baheula mah diriung hareupeun panyawaran imah hari nyunatan teh isuk-isuk tatangga daratang ustad daratang dimarhabakeun baheula mah kawitan selawatna mulai bisi kabur deui ya nabi salam alaika goak bapana nu gogoakan teh kiai mah husnudzon bae alus sangka tandanya ke anak budak disundatan bapana gogoakan kan lila-lila teka arti getih geus usrat acret ieu budak nu disundatan teu ceurik malah seserian nu adu belajar bapana nu ngalahun kanyahoana geus beres paneuk teu kanana rag-ragna geblug gede kobra kabuncit ece lain nyengir mikir ece nu baroga anak parawan bejaan tas si Tirni si Nopi si Reni si Neneng si Elis bejaan cek Azeb Mubarok budak parawan ayeuna ulah ulin peuting-peuting teuing sabab ayeuna loba orai kobra laliar tengah peuting sekali macok bahaya bareuhna lila atuh baruh nalila eta sekali macok
Teparawan kudu eling ieu zaman geus tiguling. Bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ujing-ujingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan lamun geus kajadian kitu riweuh indung wirang bapak tatangga kiai salelembur kabagean warirang non warirang bau satu makanan ka semua kena getahnya. Tak doakan anak orang sing saroleh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hitan adalah ibadah tapi kategorinya nyeri. Sok sanajan nyeri tujuan hitan hei Kang Dedi. Lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak lain tapi tujuan nyunatan budak krek nitah ibadah. Ya lo bantu salah kafrah. Beres hajat nyunatan nepi ka 3 peuting hajat abreg-abregan begitu tinggal capek reureuh ditanya nu hajat geus beres nyunatan budak beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun aing geus disunatan geus dihajatkeun pajarkeun geus diislamkeun dididik ku inung bapana kana agama henteu dianterkeun ka kiai henteu diantep bodoh eta budak dina agama maaf Kang Dedi mubadir duit puluhan juta dipakai hajat nyunatan anak lamun budak geus disunatan teu diwauhkeun ka Allah ka Rasulna ulah waka di akhirat eta budak bodoh ngagusur indung bapana ka neraka di dunya keneh bakal karasa akibatna ayeuna geus loba beja teu saeutik kolot mulai nyarari hate ku anak-anakna leres ayeuna geus loba kolot nyari hate ku anak Kang Dedi, hati-hati ulah diantep agamana ya budak. Sabab loba kolot ngantep bodoh karena agama ka budakna. Hati-hati tong di akhirat, di dunia geus loba nganyerikeun hate. Akhlak geus leungit barudak ayeuna beda jeung baheula. Urang baheula ngadenge sora bapa ngadeg-deg hate sieun, ngadenge dehem bapa baheula. Cicing budak baheula. Budak ayeuna dedeheman lain sieun molotot ka bapana malah dibalik bapak nu sieun ku anak zaman ayeuna leres baheula mah kolot dipikasieun ku anak ayeuna mah anak dipikasieun ku kolot bapana dehem budakna molotot naon pak naon molotot anakna bapana nu ngadeg-deg oh henteu ceng henteu pasrah baheula rek ngaliwatan inung bapak dodongkoan mah pak calikna geser abdi bade ngalangkung mah bapak geser pilih kadupak ku abdi bebeja anak urang gitu teh ayeuna anak urang gitu teh ngaliwat ayeuna ih teh aya perasaan budak ayeuna mah inung jajalaneun pura-pura teu neuleuh budak ayeuna mah men seret mereka nyungsep inung napan kalayak bapana gogoleran di tengah imah dilengkahan budak ayeuna mah ceak gua culung ngalengkah kagok nincak beheung bapana meuning ngecek anak jurig sungan eta geus nincak beheung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung dahar jeung teri dina biwir bijil bokap datang indungna ih nyokap datang dinina nyokep torojol akina ho nyakop itu bahasa jurik di mana itu loba kolot nyari hati ku anak uri ek naro salah saha ya saya nyalahkan budak saya salah saha budak mah kos kacang Kang Dedi kacang kumaha tuturus nangtung kacang milu nang tuturus na dengdek kacang na deng tuturus nang huyup pu kacang na ngalayah budak ibarat kacang tuturusan kusaha ku bapana sabab bapa nu boga tuturus nu boga kebun kacang itu bagi-bagi tugas
budak ibarat kacang, ai kacang kumaha tuturus, nu boga tuturus bapakna, nu boga kebon kacang indukna. Berarti tugas bapak ngalalempeng tuturus, tugas ibu ngoredan kebon kacang. Ulah barala teuing kored sok loba oray. Pasunatan ieu lain jorok lain. Pasunatan fikih asalna ti Nabi Ibrahim alaihissalam disampunakeun ku Rasulullah. 5 diantarana hiji khitan ti Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Rasulullah. Nu kadua neutekan kuku ta ti Nabi Ibrahim pasunatanana. Nu katilu nyetrip kumis di lalaki sunat nyetrip kumis. Nu kaopat ngeroh bulu kelek di Nabi Ibrahim pasunatan asalna disampunakeun ku Rasulullah. Nu kalima ngerok bulu sayang careuh sunatna dikerok jang dilalaki. Mun awewe mah sunatna didudut pasunatan eta. Ya Allah ya Rabbana. Bu Pak, berarti beres nyunatan budak, hajat nyunatan budak can beres tugas itu Asep cikang Dedi can beres loba keneh tugas Dedi bikin ngislamkeun ieu budak kumaha cara-carana bereskeun sababaraha kakuatan, tanamkeun ka budak ti leuletik sababaraha kakuatan. Di antarana hiji quwwatul aqidah, aqidahna kuatkeun ti leuletik, tauhidna mantepkeun ti leuletik supaya benar-benar wauh ka Allah ya budak. Sakumaha didikan kolot baheula, ai baheula mah geuning kolot indungnya bapak, lamun geus nyekal budak ngais budak ngobrol jeung budak terlepas lambai indung bapak urang tina kalimat Allah. Ai ngobrol jeung orok Allah ya Rasulullah kitu biasakeun ayeuna ka budak teh. Geus pajauh-jauh ayeuna mah teu aya nu kitu. Baheula mah deudeuh indung jeung bapak ka anak Allah bari ngahuapan teh geuning baheula mah dibeuweung digayem heula ku indung deueuh blender baheula mah ieu we cap jigong tapi enak we sok sanajan dibeuweung ngalaman baheula ngalaman pan dihuapan teh dibeuweung ku indung kadaharan Kasep bager raja ieu mah geus soleh bager lapar dihuapan. Mantak aya peneliti baheula naon sababna budak baheula loba nurut ka indung, sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung tak nurut. Eta mah geus jarang teu aya ayeuna mah. Di mana aya ge moal teu mamalar kalalabur budak. Coba ka di imah ku ibu meme sare jangka Pak Kasep ka dieu supaya ujang nurut ka emahnya. Yuk mam moal teu mangpret mah budak. Loba rasa mah jadi rasa dijigong tuh. Orang ngaledek ku budak baheula mah nurut bae urang ya Allah. Dihuapan bari dizikiran bager soleh sinya ka maka bapaknya nurut ka maka bapak taat ka Allah ka Rasul salametkeun mah jeung bapak anterkeun ka di akhirat dan dipantos surganya. Eta bari dihuapan terus diasuh urang teh diayun ku indung bapak darek sare ayo bageun Kasep la ilaha illallah nyarekeun budak zikir Allah nu diwauhkeun kana cili budak. Budak di mandian disedok disifat baheula ku indung inget si raja si bager si Kasep sing soleh bager Allah ya Rasulullah baheula. Hari ayeuna kumaha budak disedok disifat bubak belur banget budak polototan ku indung anak iya make nanya anak saha anak maneh ya orok jadi hulang-hulang tadi aku ku indung orok jadi mikir atuh aing anak saha ku indung nangis tadi aku sok aya nu kitu sok aya ke anak sorangan teu ngaku anak ta iya ku katep-katep teuing jeung aneh jadi indungna nu cadel aneh dikatep tilaja timenak dikotok diembe kabeh tai absen ameh gaul budak jeung tai atuh nu bentes we ngomong jeung budak teh si Kasep, si bager, si menak, sing soleh bager Allah ulah nanya anak ta ulah bapak nage saruana
balik gawe datang ke imah dipapag ku anakna, anak muka panto, ayah puyang bapak ngagoak anak tak iya anakna hidang bisa ngajawab anak cia was dibalikan tapi ece apalkan eta lumayan eta ubar pasea anak tak ubar pasea kuring pernah ngalaman eta nyobaan pamajikan pundung iuknya kursi tengah imah kuring gero neng kadieu aya perlu teu nyamperkeun pamajikan manyun bae kuring bingung mikir kumaha carana ngubaran inget kadinya samperkeun dodongkoan lalaunan geus pahareup-hareup jeung pamajikan kuring ngagohak anak tah ieu oeng-oeng anyun langsung pamajikan calangap ngudag-gudag aing langsung cager harita keneh sok ece amalkeun bisi salaki pundung manyungun di tengah imah eta ubarna ece ka dapur seduh cai kopi samperkeun salaki nu keur manyun ece ngagoak anak tah ieu oeng-oeng ideung nah insyaallah ece dicabok eta ya Allah bisi isukan panggih jeung tatangga nu teu hadir ayeuna panggil di warung balanja ece penting hadir di eta di Haji di Haji Jono pengajian hadir menang naon anak tak ieu tatanya wae lumayan ya Allah ya Rabbana baheula budak tengah peuting ceurik baheula indung ku solehah bager kasep ulah ceurik wayah kieu tatangga kagandengan keur istirahat make panah yang sare angguran bager sare dia hayo diayun ku emak sallallahu rabbuna sholawat nu dibaca tengah peuting nyarekeun budak diwauhkeun budak ti leuleut ka Allah ka Rasulna dikuatkeun akidahna dengan berbagai macam cara indung jeung bapak baheula ibu yang harapan budak cerik tengah penting naon nu diomong apa yang harapan budak cerik tengah penting budak dicekek kakesak ku indungna mewe ngogon heungkeun dilulu budak tengah penting dileyak beheungna juri tengah penting nu baukeun ka juri budak repeh da sieun ngadenge juri dan Malik nanya mana juring nama indungna lieur neangan juri eret salakina kerek belah juru tuh juring na molor astagfirullah kita ka juri kita ka salaki wani nyebut juri dikir wauhkeun ka Allah ti leuletik budak ceurik tengah peuting sare ayun kan isuk-isuk mah kudu hudang ngaulaan maneh ayun mah heuh ayun hayo banting layunan pada hari Minggu kuturut ayah ke kota nya budak tengah peuting dibere lagu eta lain sare jadi molotot mikiran hayang kira poe Minggu keun bae atuh asep da lagu budak lagu budak tapi kan eusina nitah ulin sok make lagu tapi laguna nu nitah ibadah ganti judul tong hari Minggu hari Jumat atuh yang pedem mah boga lagu balik ngaji kamari di majelis talim Al Jono Haji Jono ieu teh meureunna Al Jono sok pereum jang maboga lagu judulna hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid lagu tapi ngadidik ibadah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah lumayan eta lagu indungna milu dikir pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran eta ngadidik lagu gitu datang bapakna beureum jang abah ge boga lagu matematika dengekeun jang hiji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkena bisa ngadoa itu kan lumayan matematika itu
dua jeung dua jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadoa ge bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat moal beh barangakan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun 16 sebebarangakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 32 jeung 32 jumlahkeun 64 beger kami toha pamajikan bisa 4 nah eta setuju bapak-bapak itu Pak Kuwu di tukang menikil ibu-ibu setuju ente guys kuring eleh lah daripada ini kejeburkan kakulah ku ibu-ibu hoyong gaduh caroge setia ka ibu hoyong teu elmuna di bejaan ye di Siti Khadijah ye radhiyallahu anha hiji pinter nyenangkeun salaki ku bahasa ulah ngaluhuran suara salaki ngobrol kudu rendah di suara saroge gelis kade sekedap Siti Khadijah dipanggil ke Rasulullah labbaika ya Rasulullah rendah suarana isi orang gitu tuh Pak jujur jawab istri orang gitu tuh satu kegagalan dua senangkan caroge ku tingkah laku kumaha kitu Asep Siti Khadijah pamemayunan Rasulullah tungkul teu wantun netep wajah caroge ibu kitu teu kegagalan kedua ayo guys kumaha tuh pamajikan orang Pak geus mah tangga panon molotot ciduh mun cerat pamajikan orang gitu Pak di smackdown gitu batak ke balik ngaji dites ku bapang ke meme sare di imah hasil ngaji ayeuna nyai kade sekerap aya naon sih cek bapak hasil ngaji lain akang teh balik ngaji bieu meme sare jadi hayang ngopi lamun nyai teh capek pang seduhkeun kopinya rendah ibu ngajawab kopina rasa cinta apa rasa rindu salakina calang kopina rasa sia ibu ka dapur seduh cai kopi korong asup asli ilu senangkeun caroge ku dandanan rek naros ibu sok dandan tara sok ka mana jujur salakina kaundangan ke pasar bebak belur pabrik cat pararina kana beungeut kabeh giliran molor jeung salaki percis neuneu pelet nyasar ya Allah tali kutang pegat sabelah sambung make paniti uuk rawa gerwig ngagolerna kasur salakina asup ka kamar renghap ranju muringkak bulu punduk dibaca ke salaki di kamar innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi salakina ya Allah ya tengah puting di kamar aya penampakan ya Allah ditelak-telak geuning pamajikan keun bae goreng-goreng ge aing sono digabrug ku salakina gogoakan na panitih nojos geus mah goreng bau nyiksa pamajikan model gitu Pak geus meujeuhna di kana kulkaskeun robah Bu bahkan hebat-hebatna Siti Khadijah tos geulis alami tapi dandan deui di mana rek mayunan Rasulullah ek diperyogikeun ku Rasulullah naon margina Siti Khadijah uninga kana kahoyong Rasulullah margina Siti Khadijah sok dipayun nawiskeun diri ka caroge ieu hebatna Siti Khadijah Gusti wengi ayeuna abdi diperyogikeun henteu kunaon gitu geulis upami abdi diperyogikeun engkin wengi abdi bade dangdos upami teu diperyogikeun nyuhunkeun widi Gusti sing ridho abdi hoyong ibadah dugi ka subuh pamajikan urang gitu tuh eueuh araheun cik atuh Bu nurutan gitu cek ibu-ibu lah
lalaki ogo salaki ogo Asep salaki mah ogo kumaha tong boro ditawaran teu ditawaran ge nyuruduk basa-basi menang ganjaran cobaan ku ibu isukan disore keneh nawarkeun diri Kang penting pake moal gitu suka ban serep wae rek salakina emang kunaon mun rek dipake beres salat isya rek dandan lamun teu dipake rek molor sugan rek ibadah rek molor rek salakina oke, aku perlu ibu jawab oke, aku layani beres salat isya ibu dandan sing geulis ngelehkeun panganten bapak gura giru di masjid balik salat isya da inget janjian jeung pamajikan begitu datang nepi ka hareupeun pantok kamar bapak gegedor tak 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 jeng 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 Assalamualaikum Assalamualaikum jeng 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Kau kah itu Rika? Aku Aji. Aji Haji Jono. Ya Allah, buka pantok kamar, ibu geus geulis, bendol ku senyum, tring. Salakina kaget muka pantok kamar. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rika. Ani Jani jeung Rika gelis akang ridho nyai gelis dangdan jang akang meureunnan eta teh atuh muhun kanggo akang salaki ridho ibu dangdan gelis maka karidhoan Allah tamplok ka ibu Mimin dangdan gagelis lain jang batur jang salaki sehingga salaki ridho maka karidhoan Allah tamplok kanggo ibu alhamdulillah leres akang ridho nyai akang ridho lain ngomong-ngomong jamu-jamu akang pesanan akang mana eta dina meja akang geuning ieu 2 gelas nu hiji nu abdi Kang nu abdi sare rapet nu akang kuku Bima cek salakina gelas nu akang mana pamajikanna poho da ngarendeng gelasna nu ieu apa nu ieu duanana bodoh deui cek salakina nu mana bae lah penting mah jamu-jamu moal mantak utah akhirna salah nginum salakina nginum sari rapet pamajikanna nginum kuku Bima rek sosonoan teu jadi pamajikan kadadak hariras teu pararugu pangarugu ku Bima salakina ceurik nepi ka isuk rapet teu bisa kieu nah kalakuan teh meuni kitu sa teh Komar cing atuh merekan gelasna ame ulah patuker geus ulah make nu kitu Rasulullah mah mere contoh lain jamu-jamu lain obat kekuatan jang sosonoan dicontohan ke Rasulullah memeh sosonoan mandi sunat jafaf niatna nawayatul gusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala beres mandi sunat beres abdas ngadeg 2 rakaat salat sunat mutlak neme sosonoan eta kekuatan so Rasulullah tiris Asep mandi heula di dieu mah beda jeung Karawang panas ieu mah mending hod-hod aing kitu meuli baal kulit nya oge mah aing make sepatu bot aing tadi ka dieu jadi teu ngabejaan ka aing sia geus mah tiris jeung aing di luhur di puncak geus na tatangkalan aing di luhur atuh ceramah teh ya Allah ya Rabbana tadi laksanakeun aing butuh duit ya Allah subhanallah Rasulullah mah ibak tiris Asep di dia mah wudu ku wudu bae
beres wudu natepan sunat 2 rakaat mutlak, beres salat sunat mutlak naik tempat tidur. Nu diajarkan ku Sayyid Ibrahim cucuna Rasulullah, masih keturunan Rasulullah, habibnya Rasulullah. Mare pelajaran memehna sosonoan hiji nu diaos Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab 313 wangsulan. Sabada eta maca deui eta Sayyid Ibrahim Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. 113 wangsulan teras ngaos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 wangsulan. Bantak tiba da Isya napi ka Janari di damelan putra nasadayana 13 eta putra Sayyid Ibrahim anu 13 eta pameket sadayana jaradi wali Allah, jaradi wali sadayana jaradi wali. Jadi hayang naon-naon teh kudu aya pelajaran ti mimitina heula kitu, aya tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Jadi aya pendidikan samemeh dilahirkeun. Asep berat urang babacaan gitu mah teu apal ongkoh nu apal urang mah. Ibu bapak wudu beres wudu salat sunat mutlak naik tempat tidur. Cek ibu pak urang maca naon atuh cek si Asep ge nu bisa we urang mah. Naon kulhu we urang mah. Bara kulhu 3 kali. Falak binas 3 kali. Terus beres falak binas sosonoan Kang aya keneh bacaeun naon ayat kursi sabaraha 7. Terus salat kamilah 1000. Ibu-ibu nangtung geus we tong sosonoan urang istighosah jeung aing nepi ka subuh cenah. Sosonoan diajak istighosah. Urang mah sabisa-bisa bae baca ayat sakalimat 2 kalimat minta ka Allah Gusti berkahna ieu ayat ieu kalimat mugia turunan abdi saleh salehah gitu. Eta acara nu bagus. Berarti Kang Dedi can beres sabada nyunatan anak ieu budak kudu dibauhkeun ka Gusti Allah. Nu kadua tanamkeun kekuatan ilmu agama. Memeh kana ilmu umum ieu si abang waukeun heula kana ilmu agama. Sebab tina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Neangan ilmu wajib ka Islam lalaki Islam awewe nu diwajibkeun ilmu tidinya adalah syar'i ilmu agama heula. Memeh budak diwauhkeun kana matematika, wauhkeun heula kana huruf hijaiyah Al-Qur'an. Memeh budak diwauhkeun kana komputer ilmu fisika, wauhkeun heula kana ilmu fikih tata cara ibadah. Lamun geus ilmu agamana kuat, sok eusian ku ilmu dunia, ek dicetak jadi naon ieu si abang, ek jadi insinyur, ek jadi profesor, ek jadi doktor, ek jadi pengusaha, silakan Islam bebas, tapi santeuna lamun boga dasar agama kuat, ieu budak di mana geus sukses moal jadi budak anu belegu ka inung bapa. Leres sababna loba kajadian anakna geus sukses meakeun harta bapakna, harta indungna, kebon dijualan jangan biayaan kuliah anakna, imah dijual jangan biayaan sekolah anakna, bahkan nepi ka modal usaha indung bapak beak. Nah aing geus sukses indung bapana dijieun babu, dijieun bujang. Naudzubillah min dzalik. Sabab didikan agama teh aya teh jadi penyeimbang. Itu Kang Dedi wayana si abang karena ilmu agama ulah diantep bodoh cenah ngarti karena ilmu agama supaya kaimbangan ya budak di mana sukses dunia nah sukses agama nah mual kabablasan ting lah sabab emut zaman ayeuna teh hariwang lobangan tep kolot karena ilmu agama na bodoh barudak di zaman era goblogisasi ayeuna di zaman era penggoblogan masa kini. Jadi loba budak segara roblog ka inung bapa, loba budak geus nganyerikeun hati inung bapa, loba inung bapa nyeri di hati ku anak-anakna. Padahal maaf, ek dikumpulkeun harta anakna miliaran triliunan sadunya, harta anakna dikumpulkeun buat mayar jasa inung jeung bapa moal kabayar jasa inung bapa. Sampai-sampai Rasulullah ngancam,
sok sanajan aya umatna salat berang peuting teu katinggalieun fardu sunat, puasa fardu sunat teu katinggalieun, haji umroh tiap tahun, tapi di akhirat dicirian moal menang syafaah eta jelema. Sahabat naros nah Gusti teu dibere syafaah, pan eta jalmi teh puasa fardu sunat, salat fardu sunat teu katinggalieun berang peuting, haji umrohna tiap tahun, kunaon teu dibere syafaah? Saur Rasulullah, aya kasalahan eta umat kaula. Kasalahan naon? Memeh mautna teu meunang ridho indung bapa. Sabab eta jelema teu meunang ridho indung bapa. Salila hirupna di dunia rajin ibadah tapi rajin nganyerikeun hate indung bapa, sehingga mautna teu meunang hampura indung bapa, di akhirat moal meunang syafaah. Entong orang pantaran umat biasa Alqamah sahabat Rasulullah ek maca syahadat dibimbing langsung ke Rasulullah teu bisa maca syahadat, kauninga ku Rasulullah pernah nganyerikeun hate indung. Langsung Rasulullah ngutus Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq samperkeun itu indungna Alqamah. Ieu Alqamah anakna keur sakarat teu bisa maca syahadat, bejakeun ka indungna sing ridho sing ikhlas hampura. Abu Bakar Siddiq datang ka indungna Alqamah, tetep indungna Alqamah nyeri hate. Abu Bakar bejakeun ka Alqamah, kaula moal ngaridoan tetep nyeri hate. Cukup Abu Bakar ngutus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan diutus, terhasil. Terakhir Sayyidina Ali diutus ke Rasulullah. Ali datang ke indungna Alqamah, lamun bener moal dihampura ya anakna nu ngaran Alqamah sehingga teu bisa syahadat ayeuna rek ngalepaskeun nyawa, memeh dibeulem ku Allah di neraka engke ya Alqamah ayeuna keur hirup keneh rek dibeulem ku kaula. Bejakeun ka indungna Alqamah bisa rek nyaksian anakna rek dibeulem ku kaula ayeuna. Ali datang ke indungna Alqamah, begitu dibejakeun ku Sayyidina Ali indungna Alqamah ceurik didinya. Ali wartoskeun ka Rasulullah ulah dibeulem Alqamah, ulah dibeulem gitu-gitu ge anak Umi. Komo keur hirup keneh ngapan keneh rek dibeulem ku Rasulullah, ulah dibeulem karunya Umi ridho. Begitu geus ridho karak Alqamah bisa maca syahadat. Itu beratna ka indung ka bapa, hati-hati. Tak kaya jasa indung bapa teu bisa dibayar ku anak. Komo jasa indung ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, tamun anak 11 yang bulak balik lagu didinya. Rasulullah sampai diangkat 3 tingkat ibu derajat di atas bapak. Mantap bapak-bapak hampura, ulah coba-coba nganyarikeun hate pamajikan. Ibu-ibu hayang nama surak dibelaan ku aing bieu. Ulah coba-coba nganyarikeun hate pamajikan. Sabab aya jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki. Naon Asep? Hiji, pamajikan normalna melalui terus terang jujur ibu-ibu memeh normalna kehamilan teh sok miceunan darah kotor heula sabulan sakali, leres teh Bu? Naon ngaranna? Bahasa agamana naon? Head. Bahasa nasionalna men. Bahasa Sundana naon di dieu? Kotoran. Hah? Kotoran atuh empel bae. Bahasa premana naon? Aya bahasa premana aya si brewok utah getih. Si botak jadi merana. Bu, ketika ibu men karasa ku ibu nyeri cangkeng, nyeri awak, urang lalaki ngarasakeun teu? Urang mah yang tarima bersih. Cek ibu-ibu atuh teu adil no men awewe, justru adil ketika ibu men 5 menit 5 detik di keadaan lohor ibu men, begitu adaan lohor ibu molor 12 nepi ka isya. Cek salekena dosa di salat-salat, sorry Kang men. Bulan puasa salakina kokoloyongan puasa leuleus asup ka kamar pamajikan keur dahar, ayo sia nyai teu kanyahoan teu puasa dosa nyai, sorry Kang men. Enak kata ibu.
makanya ibu lemon boga salaki tara salat tara puasa berarti salaki ibu men dielingan mineng tapi teu nurut bae gampang engke mah gampang carana yang mengatasina gampang soptek urut ibu wawelkeun kana sungut salaki. 2 jasa nu teu bisa dibayar ku salaki di pamajikan naon hamil tong gede beuteng 8 bulan keur nyiram ripuh ibu-ibu leres teu anu nyiram ripuh aya samar kahayang cenah nu nyiram dari tetangga di ditu nyiram aneh-aneh kahayangna nyocolkeun kejo kana tarang kiai goblok nyiram sia mah kasurupan saha kiai nu hayang dicocol tarang nyiramna aneh sakitu teh nyiram can gede beuteung 8 bulan di bawah kamana-mana jabah hareudang bayeung yang cek ibu-ibu sare gitu tibra salaki makerek tibra pamajikan guling gasahan beuteung 8 bulan hamil yang ngireung bae keplok pegel nang kuban sieun mejret nang karak curiga sieun anu teh tarekelan deui da salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang geus ripuh pamajikan maka siksa beres hamil borojol lahir berat nyawa tarohanana bapak mah teu ngarasakeun tapi pamajikan jeung bidan di jero kamar ngeujeunkeun orok nyawa nu ditarohkeun salakina mah di luar ngenyotan jinggo bari wiridan lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe pamajikan mah di kamar leres bu leres teh coba salaki anu tanggung jawab hebat datang nyamperkeun ka kamar Nyai sabar tawakal ayo heujeunkeun akang boga doa ti kiai hana waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud eta baca Pak setiap istri ngalahirkeun supaya dilancarkeun teu bisa ase babacaan anak bantuan ngaheujeun atuh karunya geus maregung pamajikan budak sirah geus nongtot teh hese bijil ayo nyai paksakeun nyeri kang nyeri saeueuh tanaga leuleus jeung akang semangat jeung akang 1 2 3 ayo nyai ayo nyai alhamdulillah salakina teh heula ngajuru bidan ge reuwas ieu orok bau naon goblok modal takulah nyepelekeun karena perjuangan pamajikan nyawa ditarohkeun cek ibu-ibu sugan geus ngajuru mah beres tugas Asep encan eueuh deui nu bisa ngarepehkeun orok tina ceurik iwal indung bapana mah teu bisaeun ku bapana mah dikekesek mungkin jejeritan eta orok tapi ku indung kadieu Kang kadieu eta budak kadieu bager kasep anak mama langsung ku indung marepeh sabab remote kontrol orok aya di indung kodok burial rolol lep repeh eta orok kom orok jabri repeh pisan eta cocokan manehna puguh eta geus kasiksa indung peuting tengah peuting hayang sare tibra teu bisa boga orok salakina mah kerek tapi indung mah ngore jatuh hudang repeh ku indung kodok burial lolep cek indungna bari nyusuan aing sare deui karek ngalenyap 3 menit hudang deui da anu oa-oaan hiji deui gede sorana teh ya Allah perjuangan indung pantas Rasulullah diangkat 3 tingkat derajatnya di atas bapak sabab aya perjuangan indung nu teu bisa dibayar ku anak mudah-mudahan ya budak sing soleh dididik ku ilmu agama akidah anu kuat atau ilmuna agama na ibadah na sing hebat ulah diantep bodoh ripuh jadi jelema bodoh lamun budak diantep bodoh bisi ngabobodo kolotna nu ripuh ke urang geus ngarumasakeun lah geus kolot kieu mah heurek belajar deui balik di kangorapan geus katerapan DRS aing geus kolot mah naon DRS Asep dokter Andes lain penyakit aki-aki nini naon DRS teh dedeleuan rasa samar-samar Pak kunon tara maca Quran geus teu kadeuleu tuh geus kolot nu kadua DRS dada rasa sesak
mak kunon tara katingali ka pangaosan boro-boro ngalengkah kanu jauh kanu deket geus arareungap DRS nu katilu DRS dedengean rasa saliwang bah di mana beas beureum pan teu nyambung sabaraha liter genep karung mudah-mudahan abah dileg-leg maung amin eta make amin ada saliwang tak itu tak belajar kudu tileuleut tidak geus kolot mah tinggal hanyaka itu jadi jelema bodoh teh bisa riweuh sorangan jeung ngariweuhkeun batur gitu Dedi budak ulah diantep bodoh isi abang bisa ngariweuhkeun keluarga resikona jadi jelema bodoh teh ngariweuhkeun contoh budak marah bodoh nongkrong di jalan di seberang jalan aya nini keur nangtung niat nama alus eta budak marah teh ngan bodoh teu tatanya cek eta budak marah mun nini dibantuan nyebrang aing bisa menang ganjaran budak marah lompat nyebrang jalan dicakaleun nini dipaksa ayo mak mentas ayo mentas mempengaruh mobil dan nini tetara jalan goblok engek di bawah ka mana geus teu loba omong mah mentas buru membawa mobil begitu geus nyampe teh cek budak marah mah kunaon teu nganuhunkeun malah ambek-ambekan cek nini nganuhunkeun naon aing karake mentas aing dibalikeun deui ka dieu atuh ngahuleng teh budak ngora hor hari ini tadi di ditu rek mentas apa reureuh pan imah aing belah ditu menang hese aing mentas aing geus salamet dibalikeun deui ka dieu cek budak ngora geus atuh mah ampura kunaon teu ngomong arek ngomong kumaha sia ngadudut manten da budak ngora tanggung jawab geus mah tanggung jawab hayu dibalikeun deui ka ditu mempengaruh mobil hayu mentas nini na belagu mantan preman baheulana jeung nini geus aing ge bisa tadi sorangan mentas ulah ngabantuan jeung budak ngora tuh ayo mentas nini mentas di tengah jalan aspal reureuh capek nyeri tuur motor kenceng ruas ta budak ngora na motor digilekeun motor bari ngerem jeung budak ngora nini tolol mejeng di tengah jalan nini dikitukeun ngadat dan aing nu tolol sia nu tolol nabrak aing teu keuna cek budak ngorana motornya hoki mah digiles ku aing tadi itu nu bodoh teh ngariweuhkeun sarerea terus ulah jadi jelema bodoh budak ulah diantep bodoh cenah ngati kana agama nu terakhir beres nyunatan budak jadi ngabereskeun akidahna nu kuat ngabereskeun ilmu ibadah nu kuat nu katilu bereskeun jihadna eta budak kudu ditanamkeun daek berjuang di jalan Allah carana kumaha Asep diajar sedekah eta budak mun dibawa ka masjid Jumatan eta budak bere duit yang ibageun cekel artos kangonon Pak moal jajan lain jang jajan di masjid sok aya kotak jariah lebetkeun kana kotak jariah eta maksudna naon nyapanya eta na kotak jariah dikumpulkeun eta duit ku DKM engke dipake ngabangun masjid berarti urang sarua jeung ngabantu pembangunan masjid kunaon ti leutik diajarkeun kitu budak supaya dina budak eta jadi dermawan kena budak jadi pengusaha moal jadi pengusaha nu pelit kana agama daek berjuang di jalan Allah gitu tanamkeun ti leutik jang ku sedekah moal jadi sangsara sabab sahur Nabi ma'ana qasamadun min sadaqatin bal yazdad harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru bakal ditambah oh Allah mudah-mudahan rezekina sing makin ditambah ekonomi rezekina Kang Dedi sekeluarga Haji Jono ieu sing leuwih dibarokahkeun ku Allah buat bekal ibadah ieu budak sing soleh taat ka Allah ka Rasul nurut ka indung ka bapa sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat bidoana ti sadar semburing paparinan sehat sing paparinan panjang umur dina hiji waktu bisa silaturahmi deui ka dieu kalawan sehat walafiat barokah sadayana anu dara ramal sing leuwih berkah badamelanana nu tanina sing leuwih berkah tanina jeung hasil tatanena ge anu daragangna sing sukses daragangna buat bekal ibadah anu jara di karyawan naon bae pakasawan urang nu halal sing mantap menjadikan keberkah di urang dunia akhirat sing barisan nasib ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim
وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادات أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا ذرية صالحة عالمة غالية جامعة صحة ظاهرة بادنة من غير مشاقة ولا تعب ولا نصاب ولا ضير ولا جنون ولا فتنة ولا مهنة إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف لنا بشفائك وداوي لنا بدوائك شفاء عاجلا بحق القرآن العظيم وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى الصواب الطارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.